Taya masalah, Mak. Teu mungkin. Masalah mah si Mimin nepikeun ke kabur. Nya kaduhung mah terati heula. Lengkah nukung si kasorang pahit berkarandapan susah senang terjadi halang sana. Nah teh di piwarang kalebet mas Kang Juhena. Erek dititah ka jero kumaha Min. Maneh 2 poe eueuh kakarek di teangan. Nah aya naon Min sebenarnya itu rumah tangga teh? Teu aya nanaon, Mak. Teu mungkin lamun eueuh nanaon mah. Teu aya nanaon, Mak. Cuma aya kesel we sakedik ke si Kang Juhe. Nyata eta dina masalah leutik jadi gede teu diomean mah. Ayeuna mah kieu Min. Erek nurut ka salaki, erek nurut ka kolot. Nya nurut ka salaki atuh, Mak. Da kitu-kitu oge si Kang Juhe teh masih saking Mimin. Nya kumaha maneh we Min. Da maneh nu ngarasakeun ai emak jeung abah mah ukur bisa ngadoakeun kanu jadi anak. Ya nuhun we atuh, Mak. Terus ayeuna rek kumaha? Erek cicing heula jeung emak atawa erek mulang? Jika nama we heula, Mak. Karunya si Kang Juhe teu aya nu pangnyangukeun. Heueuh dig Min sakieu we ti emak mah. Lamun sakirana rumah tangga kitu wae mah tong dituluykeun. Da meureun Mimin nu ngarasakeun mah. Muhun atuh, Mak. Mimin uy heula. Muhun atuh, Mak. Mimin uy heula nya. Heueuh jig atuh ka itu kada di jalanannya. Muhun, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kumahanya ieu hirup rek kieu wae obet teh usaha kaditu kadieu meuneh hese kabita ningali batur init isuk-isuk balik sore geus puguh ngahasilkeun duit obet rek kieu wae kitu eueuh peningkatan pisan. Alah Mimin, kamana wae? Tuh si Kang Juhe neneangan ti kamari. Neangan naon? Aduh, maknya mak jeung neangan naon. Pan si Kang Juhe teh salki Mimin. Nya kumaha ieu teh? Cicing lah Kang Obet. Tong pipilun urusan rumah tangga batur. Naha ari Mimin. Obet mah lain rek pipilueun masalah rumah tangga Mimin jeung Juhe. Pedah we kamari panggih jeung Juhe nananyakeun Mimin. Cenah Mimin eueuh 2 poe nya ka mana atuh? Ka mana we atuh? Sok hayang nyaho wae. Geus balik. Mimin ditanya ku Obet bener-bener teh. Aya naonnya? Si Juhe jeung Mimin di rumah tanggana. Jadi lalanyung. Kieu carana mah. Aduh. Kudu kemana deui dewek neangan si Mimin ya. Rek ngabaran kasahnya. Nanyakeun eueuh jelema hiji acan. Ngariwangkeun kieu carana mah. Kumaha carana ya? Clear geus kieu teh. Kang Juhe, nuju naon ngahulang kitu? Neng Ratna. Kabeneran pisan. Ninggal si Mimin teu? Teu Kang Juhe, emang ka mana kitu teh Mimin? Pamit terang memeureun moal naroskeun. Soalna tos 2 dinten teu aya.
Dipelari, kasihan si Abah. Teu aya. Alah, bingung. Nah kamana atuh Kang? Eta suga nyarios teu bade angkat ka mana? Justru eta atuh teu nyarios nanaon justru. Pami nyarios meureun terang, malihan mah dijugjug tah enak keneh oge. Oh, gitunya. Aduh. Dudi dudang, dudi dang, dudi dudi dang, dudi dadu, dudi dudi, dudi dudang. Itu meureunnya pagaweanana teh. Dasar minantu orang ngonyol. Ieu mah kudu bebeja ka si emak ieu geus kieu. Kapan baseuh ieu. Oh, mun atuh Kang. Kuratan didoakeun mudah-mudahan teh mimin teh cing aya kapendak. Amin, amin, amin. Nuhun Neng, doana Neng. Sami-sami. Aya atuh Kang dipayun. Mangga, mangga. Neng. Pami penak sareng si Obet. Saur juhe milarian gitu. Oh, muhun. Aduh, kemana ya? Dewek kudu neangan deui. Neng Ratna, bade ka mana? Geus panggih deui. Kumaha geus meunang can gawe teh? Puguhan tak acan teh Ratna. Manawi atuh aya pagawean Kang Obet. Gawean naon aya Mang Obet? Daek mah teu dibayar. Duh, manya teu dibayar mereka cida-cida teuing. Lamun Neng Ratna pamajikan Obet, teu nanaon teu dibayar ge. Bus, sok ka mana karep wae aya ngomong teh. Nya oge ieu randa teu daek kudu ka Mang Obet mah. Heueuh, Mang Juhe tadi nanyakeun. Mang Juhe, di mana si Juhe? Itu di ditu. Oh, heuh atuh, Obet ka Juhe heula. Assalamualaikum, nuhun Neng. Salam. Meni reuas, cenah si lain nenean dewek. Nenangan, kamana wae atuh. Lain babaturan keur kasusahan teh kunaon dibantuan. Si lain kumaha? Tadi dewek panggih jeung si Ratna cenah nanyakeun. Nenangan. Neneangan, aduh. Pan apa dewek teh keur nenangan pamajikan atuh. Kela. Si Mimin tadi panggih jeung dewek. Nu balik Aslina ieu mah. Serius atuh. Serius tadi panggih jeung dewek. Kalau Kang Hamak ka dewek. Jadi bebek Mimin teh aya? Aya, cigahna mah rek balik. Ka mana sih si Kang Ajo teh? Ditutungguan teh. Janji-janji weh terus. Buah-buah ngabohongan di wae imah. Moal kitu boga awewe deui. Rasakeun we engke. Woi, awewe gelis mah ngobrol lamun. Mending ngarawaskeun wae, untung teu boga panyakit jantung. Lain nganuhunkeun. Mun teu dirawaskeun mah bakal kasurupan. Naon urusan jeung kasurupan, Momon? Sok ngaco wae ngomong teh. Tuh di Cina kagak gara-gara ngalamun jadi kasurupan, sarua gelis. Momon, budak-budak ngomong teh juga kolot. Liur ah. Liur mah muntang Tanis. Assalamualaikum. Dasar budak teh nya.
Kamana nu jadi pamajikan isi Mimin? Aduh, kudu kamana deui neangan dewek ya. Di mah gitu puguhnya. Hari pamajikan mah. Dahar teu mirasa. Sare teti Ibrahim. Min, di mana wae Min? Cik atuh kahayang teh mundek ini tidak teh bebeja heula. Ulang hari makan jadi salaki atuh Min. Aya geuning eta kahariwang. Deuh, nah ngomong teh kitu Min. Nyari uang atuh. Wah, mau nyawa ge hariwang neangan. Aduh, maka jeung teu neangan. Min, juhe teh geus ka itu ka dieu neneangan teh. Geus nanyakeun ka itu, nanyakeun ka dieu. Nu apaleun. Di mana wae atuh bebeja mun init-initan teh. Ya tadi masih emak si Abah. Sok bohong wae. Panjuhe teh ka ditu kamari oge. Ai masih Abah ningan eueuh. Aya di ieu di jero. Oh jadi pas juhe ka itu teh aya di jero. Aya. Aduh, nyapekeun pisan. Nah, keluar atuh padahal mah. Can hayang we. Mun geus hayang ieu geuning balik. Dek balik wae kuat nungguan hayang jeung heuteuna. Padahal ti kamari keneh teh juhe teh nungguan nih neangan ka itu ka dieu. Salaan teu bisa tuang, teu bisa sare, guling gasahan. Hariwang jadi salaki mah. Pingkeun deui lamun init-initan dek ka saha wae ge pek teh teuing. Ngan kayang teh bebeja we atuh. Kunaon atuh sebenarnya ieu teh Mimin teh? Teu kunaon. Wah mungkin Min teu kunaon. Biasa ge pan ka itu ka dieu teh bebeja heula. Atuh udah kesel. Kesel kunaon? Penghasilan atuh. Eta geus kana penghasilan wae. Min, masalah penghasilan mah kan diusahakeun atuh ku juhe oge. Lamun kitu salaki teh ulin wae. Teu puguh. Balik teh moal duit karek. Pan satikna kan aya rezeki mah. Penting mah halal we rezekina. Sok ayeuna coba kasih mah tujuan nek naon. Ngarakeun pisan jadi salaki. Ini setadina rek minjem duit. Mere teu. Henteu. Udah, magrib. Tapi nah geuning nyatana kaasih di pulang nyeri. Maneh dua poe eueuh kakarek teang. Dianggap Cicing lah Kang Obet. Tong pipilun urusan rumah tangga batur. Teu Kang Ge, emang kamana kitu teh Mimin? Tuh di Cina kagak gara-gara ngalamun jadi kasurupan. Sarua gelis. Gitu meureun pagawean teh. Naon urusan jeung kasurupan Momon? Sok kaco wae ngomong teh. Lamun yang ratna pamajikan Obet, teu nanaon teu dibayar ge. Jadi bebek Mimin teh aya? Aya, jika nama rek balik ke Mang Obet. Bener ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Entar ka mana heh? Ieu mah. Cik atuh kahayang teh mundek init-initan teh bebeja heula. Ulang hari makan jadi salaki atuh Min.